Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang mulai kanca tina dongeng Sunda nunyanak jujar cariosna langsa pamugi sing aya dina ginurul rahayu berkah salamet atau punten anu kasuhun beri anu kasebit nami kasebat asma dina ieu jujar carios aturang lajengkeun deui hanca nu kasimpen kamari. Berang kaganti ku peuting ting kaluupres nu bantuan olah di Sisarjang ngan kur sadudulur we jeung tetangga nu deukeut ti dinya. Duh, ai punten we, terus ngarepotkeun geuningan. Ngadon giring babantos di dieu. Cik Sisarjang bari melong nutup boga rasa. Eta awewe eta wawanoja bet daekan. Atuh we saha? Kan abi etang-etang males budi we. Kamari terus ngajagetkeun mana aa. Cek eta wanoja leuleui keudeu atra pertela. Mimiti Sisarjang boga rasa. Kusabab ningali manehanana gesit jeung daekan. Atuh kumaha nya da aman teu pajogi balesan ai. Nya wios we keun we. Nya atuh abi ngah terus kasamantosan di dieu. Cek Sisarjang memang bunga. Tapi kajurung ku panasaran nah manehna bet daekeun babantu atau memang ayaha anu dituju ku dirina. Tapi cukup dina hate diteuneun heula sementara waktu. Isuk-isuk geus datang wanci peuting diganti ku isuk-isuk Batara Surya mimiti rek medal di belah wetan. Sisarjang juru turun keburuan. Mak, wengek ngunangan heula ah, pangarusulkeun. Cek Sisarjang. Nya atuh, hade ulah lirat teuing sabada asar we ngariungna. Cek inung kolotna. Terus Sisarjang leumpang ngagandeang. Mapai-mapai imah tatangga. Mere bewara bahwa manehanana sabada asar rek aya syukuran atawa ngarosulkeun sakuma ilaharna di kampung eta. Beres kurulang kuriling Sisarjang balik deui ka imahna. Kumaha geus gebejaan kabeh. Geus mak nganu dareukeut we. Cek Sisarjang bari geuk diuk. Sila anekak yang hareupan da loba dahareun. Geus siap pikeun nyambut nu daratang. Samenit ganti sak jam roba. Sajam kana 2 jam. Mong asar can daratang keneh wae. Tatangga anu dionang teh. Ning eueuh maan, kumaha tuh yeuh? Nya tuh. Apaan kumaha bener tadi dari onangan. Mak.
pinya kitu merenang jika nu teu paruruneun maklum lah kajelema heureutpakeun kieu mah beda jeung dionang kuno juga lah nu luhur ku tak gede dunya jadi bejaan yang langsung datang cek si Sarjang ka Inung kolotna. ulah gitu kan we atuh kurang kekeluargaan we kan bae teu datang ge Cek Inung kolotna bari hatena mah peulih geuning kitu karasana ari-hari ari jadi jelema heureutpakeun pungsat bahan ngonangan ku ngonanganana nu daratang eueuh beda jeung kanu luhur ku tak gede dunya ngareungeut bejana oge geus siap-siap rek daratang duka meureun pedah amplopna leutik jeung ipis duka di lemur eta mah kitu ngan jigana di lemur anu sejen mah teu beda jauh makan we lah kurang we sabisa-bisa teu bisa teuing mah geus we darek dahar cek si Sarjang bari satengah emosi waktosna teh nyekapan kanca paralun ampun kasuhun ninggalin bi pamrih hapunten aduh teda per